Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamilon sareng pangjejer anu kusim kuring dipika hormat, langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun sadaya kanikmatan ka urang sadaya, utamina nikmat sehat dugi ka urang sadaya tiasa patepang rarai dina ieu kasempatan. Shalawat sinareng salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, sareng urang sadaya anu janten umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun simkuring Marcelina Tiarani Putri ngagem pancen panumbu catur sejak ngahatur nuhunkeun ka para pamilon sareng pangjejer anu tiasa kempel dina ieu kasempatan kanggo medar sareng ngadiskusikeun penting henteuna hukuman denda kanggo masyarakat anu henteu nganggo masker dina raraga merangan COVID-19 di Majalengka. Supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka acara ieu ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, sateacana nincak ke acara anu salajengna, sim kuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Rojiun MPD salaku Ketua Satgas COVID-19 di SMA Negeri 1 Majalengka. Pangjejer anu kadua nyaeta Bapak Ari Fitraturahman salaku Pembina PMR Wira Unit Kelompok SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing ke para pangjejer hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados henteu nyangkolong kanu waktos sareng urang tiasa neuleman jejer anu ku urang bade didiskusikeun, hayu urang ngadangukeun kamandang ti pangjejer anu kahiji sumangga ka Bapak Rojiun MPD waktos sareng tempat kuring sumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun MPD anu tos masihan kamandangna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan peraturan bupati ngeunaan denda anu teu nganggo masker. Nurutkeun mantena peraturan bupati eta ngatur yen masyarakat Majalengka teh leuwih sadar ngagunakeun protokol kesehatan utamina masker di mana wae. Salajengna hayu urang dangukeun kamandang ti Bapak Ari Fitraturahman SPD anu bade ngajentrekeun bahaya virus corona sareng cara nepakeunana waktos sareng tempat kuring sumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapak Ari Fitraturahman SPD anu tos ngajentrekeun bahaya virus corona sareng cara nepakeunana. Numutkeun mantena virus eta teh leuwih gede peluangkeuna ka jalmi anu teu nganggo protokol kesehatan utamina ngagunakeun masker. Kulantaran waktos anu sakedik mangga ka para pamilon anu bade tumaros simkuring nyumanggakeun dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun panangana sarta nyebatkeun namina tapi teu kedah gogorowokan. Hatur nuhun ka Nova anu tos ngadugikeun pertarosanana. Pertarosanana kirang langkung hubungan nerapkeun denda sareng jalmi anu tos positif COVID-19 di Majalengka. Sumangga ka Bapak Rojiun MPD kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun MPD anu tos ngawaler patarosan ti Nova anu eusi walerana nyaeta peraturan bupati anu nembe diterapkeun teh
Yen masyarakat Majalengka leuwih sadar sareng leuwih disiplin ngagunakeun protokol kesehatan di mana wae. Mudah-mudahan jumlah jalmi anu kena COVID-19 di Majalengka teh tiasa ngurangan. Teka raos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara ti kawit dugi karengsena kalayan lancar. Kukituna hayu urang tutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur nedak hapunten bilih aya cariosan anu matak geunah kana hate hadirin sadaya. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana parhatosanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.